Duh, dek poho penting teh malam Jumaah can adus dia. Manila ah. Kamu tak asa sampo Sampo na ini kalau kayak apian. Udah melihat lah emang. Muatan teh wae di kolong spakbor hina karbu komun abusim modal gitu. Ojek atuh mau lara goblok teh nya jelema teh ka mana ya? Wah tuh dek ku batur aing aduh Makaning penting tas rolok asbes dek ya. Aha, mangsa, guys. Hop. Mah, ka mana, Bos? Damang. Mojo, kan dewek can adus rek nyari sampo ka warung. Ka bener rek ka mana atuh ieu teh? Ih, heurek meuli sampo ka warung sama. Geus kanu ojek leumpang mah capek. Selain ngapan nyaho dek kita buka ongkos atuh. Hayu kanu ojek lah, hayu. Selain kan ojek kumaha atuh pan dewek kan boga duit 2.000 tuh keur meuli sampo tuh. Tenang, masalah ongkos semuanya nu penting mah naik heula. Heuh dewek naik ayeuna ngan rasakeun mun minta bayaran selain. Tenang, hayu naik lah, geus hayu. Sok urang kieu can adus dewek ya ratu. Apa sih warungna? Apal dihareupeun. Oh iya. Mana warung atuh? Itu tuh warung CSI sih. Siap. Burung lagi warungnya. Semalim pah ditu tuh. Geus bae di dieu. Iya warungna lain. Teu salah ieu warungna sih. Lumayan. Cina gua cegedeung. Naon ieu pageuh mah teh. Naon pageuh ku aing. Ayeuna mah bayarlah goceng bisa lepas. Da si itu gablog polo mah pan aing teh boga duitnya 2.000. Sia meureun pake bayar ojek selaing mah aing mana keur meuli sampo selaing. Keun bae tong disampo ganti ku lebu loba lebu teu daek. Goblok sia. Goblok rarudot si Simot. Ya atuh ya. Ya ka dieu. Mangga atuh. Dasar si Nurus tujuh. Lumayan jangan mayat sama majikan penting sudah di servis berangkat.